Salim barik alaih. Rukun sholat 13 paidahna mata kuas. Coba bae baca teras kusocanu masih awas. Rukun anu kahijina niat eta paedahna nyata ngarak satobatna di dunia juga akhiratna. Rukun kadua na sholat takbir ihram mualepat jadi damar kawas kilat jaangna berlipat-lipat. Rukun katiluna nangtung bener ulah sila palangkung sabab paedahna agung kubur lega moal linglung. Rukun anu kaopatna maca Fatihah buktina dupi ari paedahna anu kacida endahna sabab jadi papakean nu aneh sanes lumayan nu henteu aya hargaan paparin Allah nu Rahman. Rukun anu kalimana eta keur amparanana nyata di jero kuburna taya pisan sangsarana. Kagenep itidal pisan nya bakal dipaparinan kaulah kasurnainuman paparin khalikul insan. 7 sujud eta bakal nyukang bisa nyukang moal gagal sasak nu lain sajengkal nu tara sujud hanjakal malah bakal jadi bilik di jero kubur nunggelik manusia kabeh rek balik di jero kubur cunggelik antara dua sujudan diuk ruku kadalapan yakin keur iuh-iuhan handapeun bandera pisan diuk sanggeus tahiyat akhir rukun kasalapan pikir kendaraan tos diukir pikeun jalma keur pelesir. Rukun anu 10na nyata tahiyat akhirna kerja di jawabanana dina hal soalanana. Soalan munkar jeung nakir mun urang sok loba mikir raraosan teh khawatir duh penting tahiyat akhir. Rukun anu 11na sholawat keur hahalangna tina siksa narakana nu banget kana seuneuna. Rukun kadua belasna keur calon ahli surgana tartib katilu belasna pikeun kahormatanana tah kitu papatah agama kitu ceuk para ulama sabab ayana hadisna nulungan di akhiratna.